nuhun. Wilujeng patepang deui pamiarsa sareng simkuring pun Anissa Dwi Handayani dina program Tangara Pasundan. Sanjumlah warta anu parantos dikumpulkeun ku tim redaksi Bandung TV pada kasanggakeun dina dinten ieu Salasa kaping 31 Maret 2020 genep. Sagemblengna ieu warta pikeun anjeun. Warta Munggaran. Pasar tradisional di wewengkon Kota Bandung kahuruan tadi sonten. Amukan si jago merah anu asalna tina salah sahiji jongkok kae gancang pisan ngalegaan alatan katebak ku angin anu gemblengna ieu warta pikeun anjeun. Warta Munggaran. Pasar tradisional di wewengkon Kota Bandung kahuruan tadi sonten. Amukan si jago merah anu asalna tina salah sahiji jongkok kae gancang pisan ngalegaan alatan katebak ku angin anu sakitu ageungna. Dugi kadanget ieu, patugas pemadam kebakaran masih kene narekahan mareuman sesa-sesa seuneu. Sangkan teu nerepel ka imah warga anu aya di sakitaran lokasi kajadian. Sanajan puluhan jongkol ludes kabeulem, alhamdulillah teu aya laporan korban jiwa dina ieu musibah. Nanging karugian materi ditaksir dugi ka ratusan juta rupiah. Para pedagang nu jadi korban ayeuna mung tiasa hareupan aya bantosan ti pihak pamarentah kanggo ngomean deui tempat usahana sapertos biasa. Pamiarsa Tangara Pasundan dinten ieu urang cekapkeun dugi ka dieu. Sateu acan pamit aya saur ti sepuh urang. Kacai jadi saleuwih, kadarat jadi salebak. Mugi janten lenyepaneun kanggo urang sadaya dina ngajaga persatuan sarta silih tulungan kasasama. Ngawakilan sakumna tim nu ngokolakeun Tangara Pasundan, simkuring pun Anissa Dwi Handayani sejak amit mungkur amit mundur. Hatur nuhun kana parhatosanana. Wilujeng.